Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilidi enjing para pemirsa sadayana. Di mana kesempatan ieu abdi Sri Sultan Agustaini bade ngawertosan warta Sunda di sababaraha kejadian anu di daerah Pundi Jegri Jakarta Selatan 12 Desember 2025. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan tinjauan ka salah siji rakyat Indonesia anjeunna ningali langsung sarana jeung parasarana. Oge ngobrol jeung guru sadaya murid, tinjauan jeung iparaha bisa ngaracakeun perhatian pemerintah. Warta anu nusa teras Jakarta 12 Desember 2025. Sawatara tokoh digerakkan urani bangsa engkorakeun koperasi pansip sangku persamaan ajeng Presiden Prabowo di Istana Negara dina kesempatan ieu aranjeunna kejelaskeun jeung prasamaan dimaksud keun dibihkeun kajalian silaturahmi politik. India 12 Desember 2025. Gelombang protes anu langsung di sana kota Dempal Galompolu karker perontak antara warga jeung aparat. Kejadian terades langsung diraka panjikan mantan Perdana Menteri menjadi korban jiwa. Proses ieu peruguhul antara rakyat ngerasa teu adil karena kewajikan ekonomi pemerintah. Warta anu nusa terasna Paris 12 Desember 2025. Protes pasal di peratas Propal menjadi ricuh serta menyebabkan pemerintah turunkan sekitar 80.000 aparat kepolisian pikeun ngomonan keayoan konsentrasi jeung muncul bidangka bentuk nolak karena kewajikan ke ekonomi jeung sosial anu dianggap Mulang 12 Desember 2025. Hiji ledakan Veterius ngegahkeun warta Pamulang serta menyebarkeun opat ieu di mana rusak parna demi ayeuna menjebak. Utama ledakan taksar encis polisi jeung ngalakukeun olah TKP serta ngaleskeun barang bukti mikeun diperiksa secara polisi gunakan dangkutukeun saper sakitu parubi informasi Sri Sultan Agustaini simping Sari Ruta sejak pamit pangkungsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.